Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak di acara wayang golek ngalakungan YouTube Seni Budaya SGP. Tah wargi sedena dina danget ieu urang sami-sami ngabandungan wayang golek dina judul Astra Jingga Digugat anu bade disanggakeun ku Kidalang Asep Aceng Amung Sutaria bagian anu kaopat. Sumangga wargi supados teu nyangkolong teh kanu waktos urang sami-sami bandungan ieu cariosna nyaeta bagian kaopat Astra Jingga Digugat. Kang eka wargi sedena nu aya di mana wae nya kum kasedena lujeng ngadangukeun. Teh nyuruk panana ka dieu. Abas kudu taki-taki. Tenang. Saya tong disebutkeun aing warina ge. Abas teh tinggal itu yang hareup. Eureun. Tuh, hah? gugu eureun nya. Lain hapana di titah eureun jeung eureun. Aing teh atuh Sakti. cing sayang nyaho titah joget dangdut. Hop, pencasilat. Jaipongan. Gapangan. Didit aw. Didit aw. Yi. Wow. Joget dangdut. Hop. Balik ka ditu. Balik ke dudungan maneh. Astagfirullahaladzim. Eta senjata benang di titah kitu bener hebat jagoan boga ilmu ti mana siga nu kitu. Madukankeun atuh. Hayang ilmu kitu maneh. Hayang atuh puguh kudu puasa sia teh. Puasa naon? Puasa teu ngahakan duren setahun we. Atuh teu ngaruh nu kitu mah. Bari ge. Cilaka ieu mah. Naon ai sia? Eta juragan agung geus ngagerem dihareup diuk dihareup. Anu bener ye sok diuk dihareup ceuk aing diuk. Marina ge gugu. Ulang ajar binatang. Tah si Arjaun heula tingali. Ulang ajar binatang. Geus ngawiwirang sakabeh para pangagung. Lamun cek maneh leuleus. Tenang aya aing di tukang. Kitu teh? Heuh sok. Ulang ajar binatang. Lamun bener boga kawan ini tewak dicangkalak di borogot. Leles. Oh. Astagfirullah. Bisa kieu ieu ilmu. Cek aing teh atuh. Heula. Bener eta teh? Heeh, marukankeun. Sok titah di kumaneh. Heuras. Wah, heuras teuing gitu. Tong heuras teuing atuh sia teh meujeuhna kitu. Meujeuhna. Waduh. Gelo kalah kaboga ilmu ti mana maraneh duan sia kitu amas raka batal. Ulang ajar sia. Lamun beler kegepet geurek ini ka sawarga maniloka. Tak cotos dening kuku pancaraka mati kowe. Tong sieun cicing. Kumaha lamun kuring di telasan pati cicing tong sieun rek dibatalkeun ieu ka sawarga maniloka moal ya cing tarik moal gitu lebay gitu moal kita cotos dening kuku pancanaka pek rek kuku petot rek kuku naon ge sok kitu jangan dibakeun kuku naon ge lah pek rek kuku petot rek kuku bima rek kuku ruyuk pek. Ulang ajar siapa nih? Hah? Bener nang aing? Nya. Cita gas nyak gitu atuh. Tong lebay. Bacotos dening kuku pancanaka mati ko he. Wes. Wah, bener ya. Ora mempan kuku pancanaka. Oh. Sok bener euy pun lancek boga ilmu kitu euy hebat tuh
sok deui bemol sok sia si gede hulu sok si gede hutang sia sok sia si sorana peura sok sia si kuku petot sok yang hareup sia sok tah kitu tang-tang ku sia heuh dipotong sia sok sia tang-tang sok sia nu mung dipotong sok nu ngieum sia sok nu api-api poho sok sia bajana cenah meunang dipotong kabeh geuning angarna waktuna mah sia dipotongna satengahna goblok sia sok ulang ajar si Dewala awas gelang Chandra Kirana Chandra Kirana ulang ajar kamana si goblok kamana si pegek goblok sia nyilakakeun ka aing sugan teh aya tukangeun aing ku gelang Chandra Kirana puguh we atuh rada euner ulang ajar sia ngaduriksakeun sia kadulur teh ulang ajar teh hayo jempe tadi ngagerem wae eueuh kacape ngahambur-hambur sora ngahambur-hambur sora da cotos dening kukupan Canaka leuleus cepot aing leuleus lah awak jangkung badag wayah kieu leuleus gede ge sok leuleus rugi si awak jangkung badag wayah kieu leuleus hudang lulus aing cepot dah nah atuh pan boga kuku bima inum kesorangan kuku bima cageurkeun deui aing bener hayang cager bener cager sok mulai kaja timulang ka asal secara sabihara-bihari deui sok cager maneh boga ilmu siga kitu ti mana maneh pot aya we nu masihan aing hayang ilmu siga kitu pot hah baero hayang aing ilmu siga kitu bener hayang gitu hayang nyebut ka aing guru Rama Guru sebut aing Rama Guru loh lah sia maka disebut Rama Guru lamun hayang ilmu kitu disebut Rama Guru lamun teu leuleus deui oh mangga Rama Guru aya naon hayang ilmu sapertos kitu Rama Guru sok teu naon aya syaratna naon make jang jawokan make jang jawokan kumaha jang jawokanna jing nongna embu kekok tang hoa blakuk loh make blakuk segala sia sok cobaan jing nongna embu kekok tang hoa blakuk hoa blakuk paeh cebot nya moal ai ka bandarna mah atuh cobaan tuh ka babaturan geuning tuh ka dulur wah dicobaan bae jing nongna embu kekok tang hoa blakuk wah 16 teh apal pasti saja jalan ngapalkeun ulang ajar binatang leuleus sia komo ieu nu keueup apu kieu cager ulah maneh boga ilmu siga kitu cepot kaulah hayang ngapi milik ilmu siga kitu gampang hayang boga ilmu siga kitu mah kumaha garwan heula tongong alah adunungan lah make nita ai patalukan mah sok kudu daek kudu tuhu garwan heula tongong kahanap seutik dedetkeun seutik alah aduh goblok sia modal marukankeun kumaha tuh hayang diwirid ilmu siga kitu hayang aing diwirid ilmu siga kitu cepot
aya syaratna naon tah naon syaratna kudoma lain be aku kurban kuduit lain naon syaratna teh make jang jawokan kumaha jang jawokanana jing nongna jing nongna mbukekok tang hoa blekuk alah tang hoa berlaku mereka yo papuk itu moal ge mati atuh moal ge jadi paneta nu belakukna nu mati teh jing nongna mbukekok tang hoa blekuk sok sakalikeun jing nongna mbukekok tang hoa belaku paeh cepot alah moal atuh ngomong keueup apus siga kitu jing nongna mbukekok tang hoa belaku sok jing nongna mbukekok tang hoa belaku tah kitu sok ada deket jing nongna mbukekok tang hoa belaku 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 jing nongna belaku jing nongna mbukekok tang hoa belaku aya nu ngabiheulaan ya nongna mbukekok tang hoa belaku paeh rakarya jadi belekukna di papan nanaonan cing coba lain ka maneh jing nongna mbukekok tang hoa belaku paeh jenet naon teu naon eta si goblok si cepot nipu oh tah ai sugan teh lain ilmu nu ulah lah aing mah maneh deui make katipu deui jenet sarbuana barina ge cilaka sadayana teu aya nu mangapul yang ngadak-ngadak sastra jingga pilih tanding susah lawan sakti mandraguna nanging barang kauning aku Sri Mahaprabu Batara Kresna di dieu nyaeta ngawatak aji sabda pangrungu watakna tiasa ngagentraan Gatot Kaca ti katebihan lajeng we di Satria Pringgandani Raden Gatot Kaca mudun saking gegana wiyati kepapaka dia kecawenan aladria sastra jingga geus ngawiwirang sakape para panganggu kaula lurah tamtama anu nyepeng panglima perang di negara lamun kekeh petekeh bakal yang harapan kaula Gatot Kaca sastra jingga abdi agan nuhun agan dongkap sugan we dunungan nu ieu mangartos bagiakeun ieu kaula sastra jingga nuhun agan Bang barang roda giruan
ingkang putra Gatut Kaca bebenteng Amartapura saged menang jiwa raga goningakan di utara ngijing sila utara ngijing sila Warga-negara hayu ngamumunenagri masih Ukraria Cepot abdi agan yang harap nuhun agan warga seni Pandalawangan mere contoh jeung atikan henteu ingkar diaturan nyangakeun si Bapak ngabaktos agan tiuk maneh naon maksudna maneh ngawi bidang sakape para pangagung negara lamun keukeuh beuteung keuh maneh hayang idit ka sawarga meniloka ngandung harti yang harapan kaula Gatut Kaca nyangakeun agan tos kawajiban agan sama upami teh mah abdi nyieun kaonaran di nagara mangawe tinak abdi nangtang maneh cepot ulang ajar daguan binatang balut sisik sabadara kapireran siang wengi kapiraran siang wilujeng tepang para pemireng sedaya Bapak Kades aya kula saiki saking rencang saking gamalang gending pusaka putra bade ngaturakeun lagune kejawenan PWG Ciayu Majak Kuning aya aduh singa para sesepuh wali pisan dari wiswene pangenan ngaduweni wae wali pisan hari wiswa pengenan ngaduweni wae jawong lanang la 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 amben kayu nangka dalika kayu ketilang amben kayu nangka dalika kayu ketilang jawang lanang dalika kayu ketilang bae aduh kula jaluk sawer ada apa aja
Ulaning jaluk sawerejeung jaluk bae arohan isuk ambena kulalang kasekian ora ketemu Parukman datar wong anak nok lagi sing minum amben-amben kayu nangka dalika kayu ketilang aduh Parukman wong anak arohan awen isuk kulangka sekian kula kadelang anak Bapak Rukman datang wong anak cuy solalilan iwak dawa nang resuk bumi wong demen sedalulute iwak dawa terus bumi wong demen pada lulute bae aduh Bapak kok mau datang la 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 anak Parukman wong datar Arohman wong datar eling-eling ning mangkaling ruming kang ning bumi alam turun Parukman datar derama wawayangan bae ragataya pangawasa aduh jama hajat kali mimi hajat ragataya pangawasa kata sang Gatot Gacawiyang mana karya sang mata giri kata sang Gatot Gacawiyang mana karya sang mata matu geget elit ya si mamuri mulat medaling Kang Dewi Wara Arimbik lawang ngolon denirangan tika satria belacang Tengaraden Gatot Gaca gerem kadia macan sinirang bayang metukang Brahma pati lir alas bengkak sastra jingga abdi agan ngapunten le sok sanos nuju kieu abdi teh langkung ti payun nyangakeun semah pangabaktos mugi we katampi katarima sastra jingga oge boh pilih aya kalepatan lain pilih deui tapi loba gede kesalahan maneh ageng pisan nuhun agan ku diangkeun lagi abdi teh tos nuhun naon maksudna maneh nyieun wiwidang sakabeh para pangagung negara keukeuh peteukeun rek init ka sawarga Maniloka eta naon maksudna teh sedengkeun init ka sawarga Maniloka teh lain jelema enteng-enteng boro-boro ge maneh najan kaula oge hayang init kasawarga Maniloka teu lelewodeh teu sakahayang kumaha urang sabab jalma nu init kasawarga Maniloka teh kudu bisa ngabogaan nyaeta bahu kancana
bahwa teh wujud kancana teh suci jadi kudu mawa wujud anu suci kari-kari maneh ayeuna rek di kasawarga maneh loka abdi teh sanes kunaon agan hapunten ieu mah ye mah gitu teu pira abdi mah nyungkeun surat izin dan moal ngarugikeun abdi ka nagara jeung ka bangsa teu pira abdi nyungkeun surat izin tepikeun ka disiksa di perawasa abdi tepikeun ka ditewak abdi teh malulu siga bangsat cobi emut ku agan naon salah abdi naon lepat abdi naon atuh kakirangan abdi emut ku agan aya rahayat nu menta surat izin di tenggelan cobi we emut teh aya aturanana rakyat menta surat izin di tenggelan tuh gitu. pan panginten pangagung teh ngabdi ka rakyat teh naon anu dibutuhkeun ku rahayat panginten dicumponan ku pangagung nah aya abdi teu pira abdi menta surat izin tepikeun ka di tenggelan kumaha di mana ieu aturanana ieu doh eta kulahan aturanana maneh geus ngawiwirang sakape para pangagung gede abdi ngawiwirang lebah manana sugan agan teh kaeraan ku abdi ye maneh teh pawongan di sawarga maneh teh pawongan di negara Amarta dah ayeuna jalma samarangan init ka sawarga maniloka bisa kaumahaun para dewa bisa kumahaun yang permisti jagat data bisa nyaeta sakabeh dihukuman para pangagung negara wayahna mulang deui batalkeun eta paniatan kaula lurah tamtama boro-boro ge berurat maka papa maling sok sanajan kesiksa siki kalakai salamar kaula nu tanggung jawab mangga agan mah da tanggung jawab urusan eta mah lamun abdi ngacaukeun ieu nagara agan teu newak ka abdi agan nu lepat margi agan parantos kawajibanana wajib teh mah kulan lamun agan teu newak abdi berarti agan nu lepat ayeuna abdi nyieun onar di nagara nyieun onar di bangsa di dieu di negara Amarta ayeuna agan jadi lurah tanta mah sok tewak wajib teh mah wajib kewajiban agan pikeun newak abdi nangtang maneh cepot sanes nangtang ieu mah aturan we anu ku abdi disebutkeun tadi undang-undang tahun sabaraha pasal sabaraha ayat sabaraha rahayat minta surat izin di tenggelan tepikeun ka abdi nyieun onar di negara di dieu di negara Amarta tah ayeuna agan jadi lurah tamtama lamun di negara itu mah meureun agan teh panglima TNI anu nguruskeun ieu negara demi keamanan negara ayeuna tewak abdi sok lamun teu ditewak agan abdi lepat sok tewak abdi nangtang maneh teh wani yang hareupan ka Gaca ora wani dening apa sina capina tutunggalan opo cike iki wulan tega lara tega pati tega sakala sabuk bilang tatu ulang silih takar lo dira matua pecik kono lanang ceuk saha wadon tah tadi ge tah nu matak si cepot mangparang ge tah lanang tah si cepot teh urang ajar binatang wani ieu urang ajar wani nangtang ka kaula yes pangagung siga kieu mah kudu diwara dewala maju barina ge sok nah hati
Dendagan lar hayanya Amparan Jaya masjid pasti ketit bener pasti kacang Iya Kap salah kudu esan Wop Iya Kap pasti kata Kap Iya Satria samitan pada ulu kesakti kawas mundil rara kita si kuda papasan Puntenakan sok kayak aja juang teringrang Iya Kap cara bincuan Iya Kap Iya Kap Yep tigang pati Iya jiwa balasan yang kakak kencana Iya Aduh Kap Iya sewu gajah mata Satria bagaimana penting makalah tenang pipeng tengah Satria bagaimana Sinatria kurang tali pulang ajar pidana silih pandang silih pangti tegang pati kali jiwa Winasti kersakian dua barang di desa Sarjinga dipun balangkung Gatot Kaca kasih pawana katri katibanan Malutra Mandra Maruta
malu terangin mantra ilian barang badai di mana Najib Raja Musti Raden Gatot Kaca Sakilat di desa Strajeng ngawatak acian mulanya Tenang dengan teriang berjuang mati-matian Acar sastranya Raja Musti lelas cepot mana pahlawan teh mana jago teh mana jago amarta teh mana buat kalaka dagang obat wayah kieu mana jago teh mana wah dewala wah baye bobot baye bot sia Gatot Kaca baye hipo sia siga ulen bot sia dagang obat sia belegung payu sok sia moal payu dagang obat wayah kieu mah belegung wah si pedit sia tara merek aspon si telenges ya motong kabeh si telengas sia si motong kabeh sia wah men tadi cageurkeun deui cepot bener moal ngahalang-halang karena pemaksudan kuring moal cager weh saha nu nyebut pedit puas ya puas saha nu nyebut beye wah ulah sanes abdi nyebut ulen saha nu nyebut ulen buru leleskeun deui era jarohan tuh saha naon da sanes kuring leles paling lagi ngerakeun beye sia paling lagi hei beye ulen sok sia wani jeung kuring sok wani mah jeung kuring sok mangko tadi popolotot kongko tadi populer sok panon ketet popolotot sok cager deui beye beye saya nyebut ulen deh saya nyebut ulen beye ulang ajar binatang top malah kayak benar silaka para pangagung eueun nu mangapul ya euy beres angare ngan dewek rek nanyakeun heula ka bapak nah ieu teh bener perlu dewek teh ka sawarga atawa henteu nya euy bari minta doa ti kolot jang da antep we pangagung sia kieu mah percuma dewek minta izin ge da kalaka jadi riweuh geuning di nagara gantenan aya pun lalampana di desa dayana para pangagung nagara teu aya nu mangga purya kocap pawen teuning di karang tumaritis arang ai haratosna karang teh tempat tumaritis panitisan Wisnu anu nyumput peuning ducang nagerak bari jeung teu katara batok ulu eusi madu Semar ya gegelar jang dewek teh ngarasa melangka anak dewek aku mahat da buruk-buruk papan jati hade goreng ya anak sorangan kantenan melangai cenah masih cepot hayang ngarobah nasib sorangan ke Jakarta wae keun wae tepikeun ka palebah mana perjuanganna disaksian kuda we itu geuning kalabar alik deui itu Taran unjung itu Pak naon jang abdi teh bade nyungkeun widi teh kanu janten sepuh we da puguh kadunungan mah abdi teh lah kalaka jadi ribut geuning kalaka disiksa perjuangan deuleu
sabab sagala rupa cita-cita pamohalan tanpa pengorbanan. Pumahirup reka digung kasasama masing eling luhur tincak kumagungan kajeuna batur henteu senang asal kuring tayatan di ngageningan asal kuring tayatan ding kabingung temang hitung-tung kasusah tadaik bisa nguluwut hati baringung tebenang di beberang jeung sama kedah akur urang bang bari kasalin geningan kaancikan lampah muraka kana janji masih tigin iya nafsu amarah di umar hirupna tang tumubadir ampun aroh jangan sesama kedakur ulah salia paham maksud halus masing jong ulah mah taikeun kana kuku pujang lepangan wargi-wargi sadaya di PWG aya gitu Bapak mantan kuwu bapakku Samsu aya Allah nuhun arohan PWG aya Kang Tis Pespa non teh aya Allah nuhun hibar tenang ibarat tanah bade kaul karek kenek aya beja harewos beja di taman beja di taman ibarat deui kupu hibar tenang ayah beja harewos beja di taman harewos beja di taman lain-lain wiwitan sembahan kahyangan lain eta kupu-kupu tikahyangan boga deui sembahan ukur impian coba salayo indah hibar deui kupu hibar tenang
taman ibarat deui hibar-hibar tenang mawar biji uriwas beca di taman nyeri cangkeng geus kolot majang mata kudu daek olahraga teh mata kudu daek olahraga ge nya jadi kagerakeun urang jadi kagerakeun aya kagagelan cenah ti saha ti Bapak Peri alah ti Bos Jakarta kumang rupi naon Mang Rupi Artos 100.000 alah kanggo saha kanggo ibu juru kawih cenah tah anu ageung tah dah tur nuhun sami-sami aya deui aya deui kagagelan ti saha ti Bapak Kuwu alah mang rupi naon Mang Rupi Artos sabaraha duit 50.000 kanggo saha kanggo ka tukang kendang cenah ye alah ucu tanya yang main kendang cu aya deui aya sami-sami ye ti kagagelan ti Bapak Hajat ye alah kumang rupi naon Mang eta Rupi Artos sabaraha we duit urang teang heula sok teh we loba 30 na jaga teh naon 2000 perak mah ikan naon atuh dibagikeun sieun piomongan teu mahi nya na jaga teh disakuan sieun leungit ai kitu mending hakan we jadi ngadaha per duit tuh ka dieu kasih gareng kaul ka Bapak Hajat kitu Abah Eros sareng Mimina ate di aya ate di alah bos truk anjeunna mah ayeuna mah ayeuna mah heeh ladang ti jami teh ketrukeun ka dieu kitu areng halo itu disaur Kang Uu di mana cenah tadi payun gancang punten ka Tedi mereka punten ka Abah Ero punten kami punten ka nonton punten ka sadayana punten loba-loba teuing atuh hormat pasakali we da nonton ngeterangeun aleun atuh ulah sok tunggal-tunggal kana hulu aing anjing oh gitu dipajakan isin ku PWG Ciayu Maja Kuning naon teh isin arohan aya wadoyok aya Kang Nana Adu naon teh Kang Deka pun lanceuk Kang Tis Vespa aya tis tuh marukankeun kaul naon kaul jaipongan sok geus lami teu panggih jeung arohan geus lila teu panggih jeung arohan jeung urang Tanjung Kertas sadayana tah wargi ngan ukur sakitu bae carios Astra Jiga digugat anu disangakeun ku Kidalang Asep Aceng Amung Sutarya bagian anu kaopat bagian anu kalimana tiasa wargi dangukeun deui di channel YouTube Seni Budaya SGP hatur nuhun ka wargi sadayana nu parantos ngarojong anu tos subscribe channel YouTube Seni Budaya SGP oge kayak kawan sedana simkuring ngaturkeun nuhun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam seni budaya Sunda.